Bismillahirrahmanirrahim. Summa innahum tuluy saestuna itu kapirin. Lasolul jahimi eta yakin anu asup kana neraka jahim. Ladakhilun nari tegasna yakin anu asup kana neraka. Al muhriqati anu ngaduruk. Surat At-Tatfif atanapi surat Al-Mutaffifin ayat 16. Ta ieu teh Allah teh ngajelaskeun bahwa ending dari perjalanan jalma-jalma kafir anu teu percaya kana ayatna akhirat, teu percaya kana ayat-ayat Al-Qur'an, yakin surah Allah teh nya bakal asup kana neraka jahim. Neraka jahim teh nyaeta seuneu neraka anu ngaduruk. Sabab asup kana neraka jahim eta leuwih kacida pisan cilakana jeung nyerina, tibatan dihinakeun jeung dihalang tina rahmat jeung karomah ti Gusti Allah. Dihalangan tina rahmat jeung karomah ti Allah mah eta mah sahandapeun naon? Sahandapeun disiksa, diasupkeun kana neraka jahim. Jadi lamun dibanding-banding mah mending keneh dinaon? Dihalangan tina rahmat jeung karomah ti Allah daripada asup kana neraka jahim. Sabab kacida cilakana, kacida pedihna asup kana neraka jahim teh. Surah Allah teh kitu. Eta mun dibanding-banding ieu mah antara dihinakeun ku Allah jeung antara dihalangan tina rahmat jeung karomah Allah jeung asup kana neraka jahim. Mending keneh dihalangan tina rahmat jeung karomah ti Allah jeung dihinakeun ku Allah. Tapi lamun teu dibandingkeun jeung asup kana neraka jahim mah naudzubillahi min dalik, dihalangan tina rahmat jeung karomah Allah teh eta teh katos naon? Tos cilaka eta oge. Jeung dihinakeun teh tos cilaka eta teh. Mudah-mudahan meh urang mah ku Allah dipasihan karomah, dimuliakeun ku Allah teh nya. Teu dihinakeun ku Allah teh, dipasihan taufik ku Allah teh. Ku Allah teh urang teh dipasihan rahmat jeung ku Allah urang sadayana dijauhkeun atawa disalametkeun, disingkahkeun tina asup kana neraka jahim. Nyaeta urang teh ku Allah ditetepkeun iman Islam, gaduh keyakinan bahwa diantara nama yakin kana ayat-ayat Al-Qur'an eta teh ayat-ayat Allah, yakin bahwa hari pembalasan hari akhirat teh eta teh bakal kealaman. Gitu tah surat Al-Mutaffifin ayat 16 mah.